Ya Kiai kitu diundang muludan. Kiai diundang muludan. Diharapnya nih numpak lagi dibuka kopiahnya. Dari lantai itu 9 sampai 10 lah. Lewat kota. Barang datang ke lampu merah. Lewat Pak, bos, boleh nggak saya ikut? Boleh. Hah? Barangkali Bapak butuh teman semalam ini, saya siap untuk menemani Bapak. Oke. Ya ini hebat ya. Ya ini potongan pudoli merenya mah ya. Oke. Ayo. Ngobrol gimana nanti kita malam ini ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aduh kiai nama ke kopiah ini mah kesorban dicek teh dia banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh temenin saya sampai malam ini enggak cek turun aja turun jangan pakai mau kemana? Muludan. Saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya di hati namanya kiai ke hotel. Enggak saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin. Gampang jilbab, sorban saya juga bisa. Bisa geter-geter, saya muludan. Datang ke tempat muludan, atau kiai kita kan minjem. Bu sini, ini minjem hela jilbab ya, ibu nyai tinggalin jilbabnya. Oh iya, beres ya. Tuh pakai jilbab. Aduh, tes. Kan bisa dandan tes. Cambrok. Nyawa saya cambrok. Atuh pakai jilbab. Kemarin ada jelis. WTS mah. Bajunya rada rapi. Turun kiai. Pajar pemajikan kiai kan. Wow, disambut ya anak. Diciuman dulu bolak-balik. Ibu kiai maksudnya ibu kiai alhamdulillah jarang kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik kiai ya akan gusiata. Lagu di forum bawah nah itu kan misah tempatnya ibunya ini dalam aja ya dalam di jero antri dalam manusia salaman tinggal WTS aduh aing jadi kos dia cak jana ieu sial kiai goblok cak jana tidak hatena atuh terus atuh karena ge ibu kiai atuh dihormat atuh segala susu segala kopi kanaon kahayang tapi nya teh jembar lantaran hatena kan lain muludan jana mah aing jadi kos ieu cak jana terus bae dihormat muludan lah biasa kiai kita nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik terus ieu nanti toel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanaon. Sedih, ibu nyai sedih. Ngedengi suami ngomong kok gitu sedih. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh kabeh kita nu hadir dirinya cerik. Nyerikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah, salokasi eta cerik kabehan. Ini di luar kunaon sih carerik ibu nyai nanganekeun suamina cerik atuh mah nya cenah urang teh cerik deui
Masya Allah. Tinggal eta WTS bingung goblok cek ya ya. Aing dicengcirikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjaman jilbabnya bawa aja cek ya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ya nanti bagi kasih singgung banyak nah. Oh uduk naik ke mobil dia usah salaman kanyana bang datang ke jeruk ya terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut cek kiai di rumah ada mbok saya kiai bingung nurun ke tadi yang turun di ulah kuari mandek turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS di pan waduh nah ada omongan saja itu menang macam mana jadi berkah ya di balik dari WTS dia ada di markas dan bari tipe tiga daharan cau berkat sanggup berkat terus ya nilainya diberi duit ayam merun 1 juta mata ke kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cekna aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cekna teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadengek pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah jauh di kehidupan abdi eta teu kanyawan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai dimantak ge goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai itu digoda anak wali harus modal si eta itu jalan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikiran ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi ceknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sedekah dibere berkah sedekah eta aju beudang menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ye atuh caun yang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup kacau atuh kan aya sinar asup ka dinya jadi didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hei siapa yang Nabi salam emang ngilu-ngulu dan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sauh kasurupannya Nabi salam tuh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengengkeun Muhammadiyah kos sareuting tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan dan Nabi salamnya Nabi aya bapana tas mulu dan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kerja bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean aya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah usia boleh careka
geus menang 2 PD hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceulis sia tah HP sia antingkeun di ceulis sia beuli deui tah irung HP-an kayaknya kieu aing we cenah mabok HP ya mah ya abah aing kena bangun marahin amat lah geus mau HP daripada dicarekan kan belean aya ya Masya Allah loba dongeng-dongeng ku sodakoh maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh nya tanya kos boga beungeut teh ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deh neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo kirimkan ke ditu dijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen mana pen pondok tenda di lawang ambo di lawang heeh kebel-kebel nggak tunggaran nih kadaharan cokot kan yang di lupoe jeruk 5 kilo 10 dikum itu saya di pepe naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sodako mah lunak lagi ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh sabrek beres kan ngajawab bari meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soraan kan ku hari mah nah pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sodako maksudna keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu tutur Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cenah tah kan boges gitu tah itu kasep tapi cak ngejat kurang bager tapi sieun mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager tah mulai gitu. Ngang kapanggih neng di mana pabrik emang mah mangga dinu jeung kenaon itu dah aya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun oh atuh pokona mah lalaki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sodaqoh babari jasa geus ka ditu na memasrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sodaqoh nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba ku ari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodaqoh baheula makan disebutna mahugi sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sodaqoh eta ge sodaqoh juring iya keur carita bab sodaqoh jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodaqoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah
moal daekeun geus sedekah. Alhamdulillah. Ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, moal tah urang anu sedekah muludan. Beuh. Di masyarakat kanyahoa Mang Haji Pendi cenah kunaon? Sedekah mulut teh lain, nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho bahelan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Nu mantak eta nyana ku ari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh. Kos kitu kunaon cenah kos kitu pokona mah. Eta salembur nyahoan eta sedekah, bedas sedekah. Ya Allah, bedas sedekah lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas gas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis. Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku anjeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakandulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadi. Apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jam 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim turulas asih ka hambana. Memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.